Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng tepang sareng simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana nepang kendala simkuring Irfa Amelia di program studi pendidikan bahasa Sunda. Tah simkuring di dia baris bedar ngenaan naon si animaker teh. Tah animaker teh mangrupa perangkat animasi anu nyadiakeun sagala fitur. Tah langsung wae kana lengkahna. Lengkah mimiti nyaeta tiasa langsung buka wae Google atanapi tiasa oge ku perangkat sejena sapertos scroll. Tuluy ketik www.animaker.com. Tah saparantosna kitu mangga tiasa pilih gabung atanapi daftar. Simkuring milih gabung kulantaran tiasa langsung lebet ka akun nyalira. Tuluy pilih template anu baris digunakeun. Simkuring milih template YouTube. Klik tanda plus, tuluy muncul filter-filter nu aya di Animaker sapertos ayana template, ayana oge karakter-karakter anu baris tiasa digunakeun. Tuluy aya oge properti atanapi elemen anu mungkin tiasa digunakeun oge. Saluju sareng kabutuhan sewang-sewang. Salian eta oge tiasa ngagunakeun teks atanapi oge tiasa ngagentos backgroundna. Oge tiasa ditambihan gambar, oge video anu tiasa diekspor ti galeri nyalira oge. Tuluy tiasa ngagunakeun. Tah simkuring langsung wae ngagunakeun filter-filterna. Wangsul deui ka template satacana, tuluy pilih background atanapi latar saluyu sareng kabutuhan. Di dieu simkuring ngagunakeun latar ngeunaan sakola. Saluyu sareng tema anu bariskeun didugikeun. Tah saparantosna milih background anu parantos disayogikeun dina filter ieu, tuluy pilih karakter anu baris digunakeun. Tah salieun tiasa milih karakter oge, tiasa oge milih kanggo mimik raraina. Saluyu sareng kabutuhan urang. Tah saparantosna pemilihan karakter dina slide kahiji mangga tiasa lajeng ka slide 2 ku cara pencet tanda plus di paling katuhu. Carana sami sapertos dina slide kahiji. Tah kanggo ngagunakeun swanten mangga tiasa pilih voice over heula. Tuluy ketik atanapi pilih heula kanggo bahasana. Kulantaran komputer simkuring teu ngarujung kana ieu akses, pilihna ti rerencangan sadaya ngagaduhan pasoalan nu sami tung janten hawatos. Mangga tiasa ngagunakeun wae cara simkuring. Nyata ku cara buka heula browser atanapi website sejenna. Tuluy ketik ttsfree.com. Saparantosna kitu, tuluy pilih heula bahasa anu baris digunakeunna. Saparantosna milih bahasa, tuluy pilih kanggo swantenna. Simkuring ngagunakeun swanten tuti margi ngabutuhkeun swanten istri. Tah tuluy ketik bae anu baris di pedarna. Saparantos kitu tuluy convert. Tiasa dicek heula kanggo swantenna. Tuluy download. Satacana namian heula kanggo ngababarikeun ngaksesna. Wangsul deui kanu tadi tuluy pilih upload. Tuluy pilih audio anu parantos direkam tadi. Tah saparantos kitu mangga tiasa oge ngagunakeun teks. Teks tiasa diedit saluyu sareng kabutuhan dina warna atanapi dina fonna. Tuluy tiasa oge diedit kanggo transisina.
Saparantos kitu mangga tiasa dicek di awal dugi ka akhir ku cara teken tayangan ulang anu di tengah. Diraos rengse sadayana mangga tiasa download bae. Antosan sakedap tuluy pilih unduh. Alhamdulillah video parantos rengse mung 3 MB kira. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng tepang sareng simkuring, nu baris medar meunaan sisindiran. Sisindiran mangrupa karya sastrawangun ugeran, lantaran kauger ku Purwakanti jeung Guru Wilangan, sarta umumna sapadalisan diwangun ku 8 enang. Saupama dipatalikeun jeung katerangan di luhur, wangunan sisindiran bisa disebutkeun hing karya sastra wangun ugeran, puisi, nu eusina dibalibirkeun heula, diwangun ku Cangkang jeung Esi sarta Purwakanti. Sisindiran nawengku tilu wanda, diantarana aya paparikan, rarakitan, jeung aya oge wangsalan. Contoh paparikan misalna, ngawuluku ngawalajar kudu dibalada heula, dina waktu rek piaid. Hayu ngadaroa heula. Cekap sakitu nu baris dipedar ku simkuring hatur nuhun. Wilujeng tepang di video salajengna. Assalamualaikum. Tah cekap sakitu hatur nuhun ulah hilap kanggo subscribe nanya. Assalamualaikum.